Tah, mempeng rine, mempeng can aya tamu, ibu hoyong nyarios ka apa? Rek nyarita naon ibu teh? Aya naon ieu teh? Nanaonan? Rek naon? Tenang atuh Pak, tenang. Kapan orang teh nuju hajat? Cik atau apa teh sing gumbira, sing cenghar, ieu mah ditingali-tingali ku ibu ngan ambek-ambekan we. Kunaon Pak? Cik kunaon? Nanaonan? Tenang atuh bu. Rek ambek-ambekan kumaha? Nya horek hajat kadon. Suku kacuga paku. Da kedah ambek-ambekan atau apa? Kedahna apa teh ngaraos syukur kajugakna ku paku. Cobi lamun kajugakna ku linggis, bade kumaha? Oh iya, sok ka mana wae ari nyarita teh. Atuh da lepat apa mah? Kapan urang teh bade hajat? Apa pangadon ngoprek kanang doma? Kapan pakuna pebalata? Omean kandang domba teh peda pantun arek lesot. Teu diomean mah baur atuh bu. Kumaha mun keur parasmanan domba lalu pas. Wah meureun. Mangkaning domba bapa mah domba adu kabeh. Nya domba teh adu jeung sia mah. Ah, apa mah mun diajak ngobrol teh sok tepuguh ibu mah lieur? Atuh da nya bu. Keur masuk ku kacuga. Teu dianggepin sia. Aya naon deui apa? Nah, tinggal ku ibu. Surat undangan gara-gara si Pudin jelema Cilepeung kadon ger ngaran dewek Suminta SH. Kan itu ge apa meureun dewek mah leuk sarjana hukum. Kamana di si Pudin? Pudin! 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 Yeuh, apa? Ngageruan si Pudin mah tong tarik teuing ya ku ibu. Pudin. Kulan. Aya naon juragan? Si lain ditah nyieun surat undangan ku dewek. Di mana si lain nyieun surat undangan? Di sidani babaturan abdi. Terus naonan dina surat undangan ngaran dewek tukang nama ke SK kan si lain ge nya oh meureun dewek malin sarjana hukum era dulu ku batur. Nya pasarita teh aya duaan anu rek nyeta konangan teh. Duanana make esa di tukangna. Ah, kuring ge nurutan we. Sangki kuring mah esa teh Saiful Hajat. Dan Cilepeung atah ado si Pudin. Mane Pudin aya-aya wae. Coba salah deui. Ngaran dewek Suminta. Kunaon euy? Hareupna teh make R. Raden Suminta gitu. Ah, teu sawios daya eran ge, daya pangaruhna. Teu bisa. Do aya saur oge beda harti. Cobi geura ibu ayeuna upami ucing teu aya gean jadi ucin. Ari ucing mah sok ngadaharan beurit, ari ucin mah tukang cukur. Oh, nya aya tukang cukur ngadaharan beurit. Muhun juragan. Bandung oge teu aya gean jadi Bandung. Manya Bandung jadi kota kemban. Ngomodor selain mah. Cobi kira apa ucing teh gean jadi ucing. Ibu eta beneran bapak bieu. Ieu eta urang ieu teh. Bude. Kali dia silain. Silain wayahna ayeuna idit ka kanang domba, tinggal di domba dewek geus teu paraban. Yuk sekalian bawa surat undangan. Masihkan ka doma juragan. Lain, jen. Ah, boga bujang di Cilepeung pisan asal bapak. Ibu atuh nu kesel mah. Ieu mah bade hajat apa masih ngemutan doma. Nya atuh mu da eta teh domba mahal. Oh, mau ibu kamari mah domba tanukna hideung rek aya nu tukeran jeung motor. Atuh tukeurkeun apa? Nyeta ibu namung Kamu suka tehnya. Yeuh, apa bayangkeun. Lamun apa jadi doma, heg diadu-adu. Teu bisa. Manya aya domba hajat. Manya aya domba Raden. Yeuh, apa saur sepuh kapungkur ge anu resep kana doma mah mautna ditabrak doma.
Ah, teu bisa. Monyok. Aya nu mau ditabrak doma. Paraji oge teu gadenge aya nu mau dikegel orok. Aya naon juragan? Pan juragan nu nyauran. Buka di rumah sa dewekku. Ari cek si Pudin nyauran. Buka di rumah sa ini dong. Kela-kela icih, ibu ayah perlu. Yeuh, apa? Nya teu era ku batur. Batur mah enjing-enjing teh ka kantor, apa mangadon ngamanian doma? Ah, make era. Pangamandan doma mah wajar. Lamun bapak unggah isu kemanian tihang listrik, kakara ibu kudu era. Jaba ngamanian doma teh make calana. Lamun bapak ngamanian doma kalurna make kosangsang kana teh make nanaon, kakara bapak ge era. Yeuh, apa? Saking apa ku resepna kana doma, amun boboge apa masuk suruh ka ibu. Ah, da ibu teh karunya, weuleuh we jukut, apa teh gelem we deui. Tuh, kada teu inget dewekku. Yeuh, apa saur sepuh kapungkur ge, anu sok maling orai, mautna dipacok orai, anu sok ngalep buaya, mautna digegel buaya. Leres juragan, tatangi abi ge aya nu sok tukang malim orai. Apek teh maot, karunya teh juragan. Oh, tadi pacak orang? Sanes juragan TBC. Ah, bukan dari yang mau boga bujang teh uang bisa huluan. Aya deui juragan. Mau apa dari sini? Leres ieu mah aya nu sok tukang nguburkeun. Apek teh maot mah teh dikubur juragan. Ya, atuh aya eta mah iji. Cik ini teh ke dapur. Ibu. Barudak di dangdanan kita tadi goyah kieu can datang wae. Cik telepon ibu. Halo? Halo? Ieu sareng salon Bu Yanti. Oh, nuhun. Ah, ibu mamang bade kapengker heula, bade dandan ame anu naksir. Ai, cantilna pamajikan dewe. Rek hajat ngawinkeun budak asal alieur. Da baheula mah dewe kawin asa teu ngariweuhkeun budak. Koran. Ran Pak. Ngomong naon si laing? Ran Pak. Ngomong naon si laing? Ran juragan. Juragan gitu. Berita hangat juragan. Kita naon? Rampok ganas ditangkap. Naon? Birage ngarampok ganas kok ditewang. Dewek ge loba ganas. Cik ini si laing. Deui berita hangat juragan. Kita naon deui? Pejabat tertangkap karena korupsi. Ah, teu aneh jang dewek mah. Lamun aya pejabat anu jujur sekali, makara beritakeun ka dewek. Cik ini Aya deui berita hangat juragan. kita naon deui? Konglomerat kabur mau duit negara. Jangan sesuai. Ini jangan. Mun juragan. Halo? Sareng saya? Ieu sareng ibu. Ari ibu di mana? Iya di pengker. Nyana naonan. Ai, apa hilap? Ai petugas keamanan atas araya. Kepohoan babate ibu. Junet. Ayo naon juragan? Masa teh. Di jalan keneh. Ayeuna si lain ngajalankeun tugas sing bener. Perhatikeun parkir mobil tamu. Jalankeun tugas ayeuna. Siap juragan. Siap juragan.
biasa pesela jeung pamajikan. Oh, aman kita cantik tadi di si Junet. Di dapur aya jalma nu mencurigakan juragan. Keriweuh kieu anjing aya nu nyurigakeun. Kita balik. Istri juragan. Pokona mah kita balik. Geulis juragan. Tas. Iya juragan. Oi. Ieu masih Ici pembantu di dieu. Aing mau pembantu di dieu. Mata bolak-balik wae ge pangkeur masak. Ah, da curiga bolak-balik wae. Lah, dasar satpam weureu. Geus arek masak deui. Mana motor maneh? Turun motor maneh. Juren, Aceng, meme jaga ka dapur heula. Lonceng. Ka kali jaga ka sempeur heula. Sameme jaga urang ka dapur heula. Oh. Ngerti. Bade naon juragan ka dapur? Dalahar heula. Lonceng. Ka kali jaga sameme salat asar heula. Sameme baheula. Sameme jaga urang dahar heula. Siap juragan. Halo. Oh, mun. Rumah saya, Bu. Iya, Ustad Iim moal tiasa janten protokol ngadadak nyeri waos. Ah, manya aya Ustaz nyeri huntuk. Kamana si Pudin teh? Bude. Pudin. Kulan, aya naon juragan? Si lain ayeuna kudu neangan Ustaz anu jadi protokol. Ustaz ieu mah bisa ka dieu kusabab nyeri huntuk. Milarian Ustad Nusami nyeri waos juragan. Lain neangan Ustaz yang jadi protokol ganti Ustaz Iim. Oh. Enggak Syekh Pudin ayeuna si lain jadi protokol. Aduh juragan, abi mah amun nyarios di nuseur batur teh sok sebel, sok riut, sok hoyong utah juragan. Ah, pokona mah maneh ulah ngecewakeun dewek. Geus lain mah maneh jadi protokol. Oh mohon atuh juragan. Halo. Iya, tamu atas caket. Turun si Ici, Bu. Ici. Aya naon juragan? Iya, tamus atas caket. Alah, abi kudu nyumput di mana? Lain numput, beberes. Ada sup. Tuh, tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, anu taranukan, Baik begitu tahu taranukan. jadi ingatkan doma juragan. Sok kuedeung sebenarnya. Ici, bantuan Ci. Ka bapak-bapak, ibu-ibu, bilih anu bade diekakeun mangga kapayun. Ai Ici nah sarwana. Aduh, jadi sami emutana doma. Haliglah ku kami. Kanu sambutan nu kahiji ti juragan doma. Naon? Juragan Suminta di haturanan. Hapunten ngangetek juragan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga lomari, ieu mah pon lomari isi ibu di tukang lomari. Begitu nama ditalar we atuh. Da upami juragan tepat mah tara aya nu ngagenggeureuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek didarengekeun moal ieu teh. Dina kesempatan ieu simkuring bade cumarios ka panganten. Terutama ka panganten pamegat. Cep Dani ayeuna parantos jadi pinanggu bapak. Bapak nitip anak bapak si Tresna. Omat getihna ulah dicampuran barang anu teu halal. Lamun silaing wani-wani merek barang nu haram kasih tresna anak dewek silaing anu hareupan di dewek. Sok sanajan silaing budak pora dewek moal mundur. Sakitu wae nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kanu sambutan uti juragan Suminta anu penuh dengan perjuangan. Ayeuna sambutan nu kadua wawakil di panganten pamogat diaturanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon awewe? Abdi ngawakilan pun lanceuk Bapak Kepala Desa. Oh, istri. Anu mana mantena teu biasa nyumpingan acara ieu. Margi anjeunna dudu dinu anom. Wargi-wargi teu ngarandapan nasib sapertos abdi nyeri perih ari di wayuh teh. Tapi kalanongan ku acara ieu abdi bingah amarwata suta. Pami dibandingkeun ka bingah abdi sareng ageungna Gunung Tangkuban Parahu. Tinangtos ageungan Gunung Tangkuban Parahu. Sakitu adu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kanu sambutan anu penuh dengan kanyeri jeung kasedih. Sambutan nu salajengna hiburan ngadongeng Tini Icih.
Sampurasun. Rame. Pamiarsa, simkuring bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Melem Laut. Ku bapana si Kabayan dititah masantren kahiji lembur nu rada mencil. Masih kene tradisional pasantren teh. Sarena di Kobong ngampar samak jeung sababara urang baturna. Dak nasangu liwet. Reremenna mah ngaliwetna sok sorangan-sorangan, tapi sakapeung masok babarengan. Lamun ngaliwetna babarengan, sanguna ditamplokeun kana cecempe nu geus diamparan ku daun cau, tuluy di dalahar babarengan. Dengan sanguna saaya-aya, muntas balik mate hese da dibekelan ku kolotna. Surunde, kerek lauk, jeung sajabana. Mun eueuh dengan sangu, si Kabayan sok nyair ti solokan leutik nu teu jauh ti kobongna. Sakalian bari rek neangan suluh keur ngaliwet. Kawantu, zaman baheula macan usu minyak tanah jeung LPG. Mun nyair, sakapeung teu bebeunangan, sakapeung mah beunang. Berenyit, kurang, belut, jeung lauk nu palit ti balong. Hiji mangsa, waktu isuk-isuk si Kabayan nyair di solokan, si Kabayan menang anak lauk emas, 2 siki sagede indung leungeun. Atuh-atuheun pisan, laukna diteunden buni pisan, bisi dihakan ucing. Si Kabayan ngaliwet, terus merem lauk. Moal waka dibeulem lauk teh, bukan babaturan bisi menta, atuh wing moal kabagean, ceuk hatena. Can hayang dahar, tengaranna awak, pokna waktu ditanya ku babaturanana. Rengse dalahar, babaturanana kaluar ti kobong rek arulin. Si Kabayan udang, muruh hau. Ngan seunina geus pareum, geus eueuh ruhayat, malahan mah hareupeun seunina teh, hareupeun hauna teh diheesan ucing. Ku si Kabayan ucingna digebang. Tuluy mirun seuneu, suluhna tapas. Saenggeus kitu si Kabayan ngabeulem anak lauk emas. Sabari ngadagoan beulem anak lauk emas asap, si Kabayan mipit cengek di pipir kobong, rek direnos make uyah dina coy. Geus kitu si Kabayan balik deui. Apek teh laukna teh geus tutung, kurumuy, atuh maneh hideung. Pinuh ku lebu, ku si Kabayan dikorehan. Si Kabayan heraneun, sabab leulem lauk teh aya 3. Di mana belum lauk hiji deui, da bieu mah kur 2, babaturan pohon kitu. Milik mati mana wae, ceuk si Kabayan. Tuluy si Kabayan mawa sanguliwetna diwadahan kana piring teh. Mawa lauk nu kahiji, diasan heula, nya lauk. Tuluy mawa deui lauk nu hiji deui, diasan heula, bener lauk. Ku sabab lapar keneh, si Kabayan mawa deui lauk nu hiji deui. Pas diasaan si Kabayan nyengir, sabab rasana hasum jeung bau. Ucing bangka warah pokna ngagelendang bari leos kacai, hukumuna leuwih ti 10 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih. Perlu apa? Yang penting